Aduhai pujaan hati aa. Iya saanyem neng. Neng kos. 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 Hei, kos. Ih, atuh kalau rek nyeum kieu. Nah yang disitu jadi buntalan kadut kieu. Dasar homo. Mana emang ngaganggu wae urang keur indah hoy jeung kepujaan hati urang. Emangna saha pujana teh maneh? Neng Risti budak bahaji jita teh ya. Hah? Atuh eta mah pujana teh urang custom. Geus we ayeuna mah bersaing secara sehat, siapa cepat dia dapat. Ah siap, tapi kudu fair, maneh ulah curang. Siap. Ayeuna mah kieu, urang rek balik heula. Rek balik. Duh, kumaha ya carana supaya Neng Risti bogohan ka urang? Nak, kunaon ngomong sorangan juga nu bingung. Euy, bingung kumaha carana menangkan hati Neng Risti? Alah maneh manok, manya meuli ati wae teu apal, tah kadinya kana si Padang. Alas ya boy, nah jadi ka hati ampela. Hah, lieur ngomong jeung maneh maru. Nya hayang atuh pangbungkuskeun hiji. Ah, lieur kumaha maneh weru. Atuh, ku urang di dagoan tempat biasanya. Nah, meuli ati jalan ka dinya, mah jalan ka ditu. Woi, no, jalanna salah. Kumaha carana nyame Neng Risti kelpa ka urang? Ah, ieu mah kudu minta bantuan ke ahlina. Ieu saha nu nunda patung cepot di dieu? Si engkos geuning. Kos keran main di dieu. Ah, kebenaran pisan mereka dejang. Aya naon kos? Sugan urang patung cepot aya di dieu. Iya urang kersaingan jeung si Tino. Saingan naon? Saingan merebutkan Neng Risti. Terus hubungan aja urang naon? Pada mah teh geus terkenal si playboy cap jahe. Nyaho, atuh jangan codet teh ya. Bantuan atuh urang, kumaha carana Neng Risti kelpa ka urang? Gampang atuh. Kumaha carana? Maneh boga duit teu? Boga duit mah. Sok kadeukon ka urangkeun kabeh nu aya dina calana. Yo. Keur naon eta jang maneh duit? Geus maneh percaya ka urang. Maneh engke datang jam 4 ke tempat biasa. Pasti Neng Risti ka maneh kelepek-kelepek. Yakin eta teh jang? Maneh teu percaya ka urang, ka aja nu moal bantuan. Percaya atuh jang. Tah kitu atuh. Urang rek balik heula heueur, nyusun rencana. Kade maneh jam 4 tong poho. Oke, Bos. Oh, sip. Tunggu sayang, aku segera datang. No. Kunaon we no ciga bingung kitu? Jang euy bingung. Kumaha cara naklukkeun hati Neng Risti supaya bogohan ka urang? Alah gampang. Kumaha carana bantuan atuh jang? Kan urang teh sohib. Maneh boga duit teu? Boga. Tah jadi menang njem ti si engkos. Sok kayekeun teh kurang dibantuan. Ya atuh. Uing mah rela supaya Neng Risti bogohan ka urang. Gampang lah eta mah. Maneh jam 4 ke tempat biasa arurang. Pasti Neng Risti bogoheun ka maneh. Siap. Bos, urang rek balik, urang rek atur strategi heula heuh. Oke, siap. Mas anjing, kalau maneh nu datangna, Jogue maneh indit. Urang aya urusan di dieu. maneh anu indit, urang gak aya urusan di dieu. Urusan naon? Kepo maneh mah. Buru ini ka ditu. Urang keur nungguan Neng Risti di dieu. Hah? Naon no? Aduh, keceplosan. Urang ge keur nungguan Neng Risti, ti tas si Ujang nungguan di dieu. Hah? Si Ujang? Sarua atuh jeung urang kos.
Mana di peta duit itu ku si Ujang. Heueuh dipenta. Wah, katipu imah ku si Ujang. Wah, bener-bener ieu mah euy. Kurang ngajar. Tuh deh. Lumayan, orang duit cuma-cuma. Awas, mana awas. Awas. Ih, mainnya PC, gak suka doang. Emang naon? Nah, mana? Itu apa? Action.